sebab kuring dijadikan tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadharma layang jamu sekali musyadah teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge aya sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun euy dah kan benar ya kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon aya manusia atawa mana manusia ieu tah eta mah dadana ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna aya manusia di mana dadali lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu diantarana amarah lawamah safiyah mulhamah mutmainah rodiyah madiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsara akibatna supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceulik da manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge aya anu ngantara dikorek hartina geus teh nyaho ka dirina di mana manusia geus teh nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teh ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan Cikan nurani tapi hah